Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkalallahu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tah, ini orang karena pembahasan kitab Jurumiyah di dia, ampura dibelokeun ka DG ka tinggal mulanya kitu nya. Tah, dina bismillah teh tan geus ngabahas lamun logat tadi kan ngajina ku logat Jawa gitu sabab saya mau belajar di dia di pasantren anu aya di Jawa Barat keluar jeung masantren logat di Sunda KB jadi ngartian ke bahasa Sunda. Jadi lamun ngartian bahasa Sunda mah kieu bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunia sareng di akhirat sifatna Allah Ar-Rahimi anu maparin nikmat alit di akhirat tungkul gitu. Coba logatan bismillahi ngawiti ngajing sun talamun ke bahasa Sunda mah bismillahi ngawitan abdi ngaos logatna teh kitu nya. Coba belajar ke bahasa Sunda bismillahi ngawitan abdi ngaos gitu so. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab Jurumiyah kalawan nyebat jenengan Allah sok bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab Jurumiyah kalawan nyebat jenengan Allah sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparina nikmat ageng di dunia sareng di akhirat sifatna Allah Ar-Rahimi anu maparina nikmat alit di akhirat tungkul. Cok baca bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab Jurumiyah kalawan nyebat jenengan Allah sok bismillahi gitu ngawitan abdi ka kitab ieu ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab Jurumiyah kalawan nyebat jenengan Allah sok bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab Jurumiyah kalawan nyebat jenengan Allah. Terus sifatna Allah heula gitu sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparina nikmat gede di dunia sareng akhirat di akhirat. Terus sifatna Allah deui sifatna Allah Ar-Rahmani Ar-Rahimi anu maparina nikmat alit di akhirat ungkul sok lancarkeun kayaknya. Jadi kalau kata teh ingat bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab Jurumiyah mun ngaos Jurumiyah kana ieu kitab bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab Jurumiyah kalawan nyebat jenengan Allah sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunia sareng di akhirat sifatna Allah Ar-Rahimi anu maparin nikmat alit di akhirat hungkul tah kitu nya ngalogatan teh lamun di Sunda biasana ngalogatan teh kos kitu apalkeun kayaknya. Tah lamun al-kalamu ya lanjutkeun nya kana logat al-kalamu ari ngaran kalam eta huwa ari ngaran kalam al-abdu eta lapad al-murakabu anu murakab ieu lapad al-murakabu anu murakab ieu lapad al-mufidu anu mere paedah ieu lapad
anu mere paedah ieu lapad bil wada'i bil wadai kalawan wado kalawan wado hartosna ngangge bahasa Arab. Nah gitu. Soal kalamu al kalamu ari ari ngaran kalam eta huwa ari ngaran kalam al labdu eta lapad al murakabu anu murokab al mufidu anu mere anu paedah mere paedah bil wada'i kalawan wado hartosna make bahasa Arab. Jadi ingat-ingat itunya. Al kalamu ari ngaran kalam eta huwa ari ngaran kalam. Mun aya pulpen mangke bawa kitabna tulisannya logatan. Ari ngaran kalam eta huwa ari ngaran kalam al abdu eta lapad al murakabu anu murakab al mufidu anu mufid artina mere paedah bil wadi kalawan wado gitu. Murakab teh artina teh tersusun tina dua kalimah atawa leuwih ngaran murakab teh. Jadi ngaran kalam teh di dia dibahas sakieu heula ngajina teh ya bakalan teh lamun ngaji jurumiah mah dasar teh logatan heula geus apa logatna kosbieu kitu tuluy dimaksudan diterangkeun tapi kayak kudu lancar heula. Jadi ngaran kalam teh naon? Al abdu al murakabu al mufidu bil wad'i cenah kitu. Jadi ari ngaran kalam teh eta lapad anu murakab anu mufid anu wado. Lapad anu murakab anu mufid anu wado teh kumaha? Contohna jadi anu dimaksud kalam di jurumiah kudu lapad. Lamun lain lapad eta lain kalam. Naon lapad teh? Al abdu huwa sautu mustamilu ala badi hurufil hijaiyati tah di dia dibahas di dia. Falabdu huwa asautu mustamilu ala badi hurufil hijaiyati. Ari ngaran lapad teh eta suara anu ngurung kana salah sahijina huruf hijaiyah anu 28. Jadi lamun sapertikeun lain huruf hijaiyah mah lain lapad teu kasuk kalam. Misalkan tulisan bahasa Indonesia, tulisan bahasa Inggris, tulisan bahasa Cina, tulisan bahasa Jerman, tah eta mah lain kalam. Sabab lain lapad, teu asup persyaratan nu kahiji oge. Gitu kan. Sedangkan nu ngaran kalam cek jurumiah kudu lapad heula dibahas teh. Gitu. Sedangkan ai syaratna ngaran lapad di dieu palabdu huwa mustamilu ala badi sautu mustamilu ala badi huruf hijaiyati suara nu ngurung kana salah sejana huruf hijaiyah anu 28 kitu nya. Ka zaidin contohna seperti kenapa jaidun. Tah jaidun tah ieu lapad. Sabab zai huruf hijaiyah, ya huruf hijaiyah dal huruf hijaiyah tah kitu. Tah kitu pembahasan kalam nya. Jadi geus di logat urang hartian saeutik-saeutik ari ngaran kalam teh eta huwa ari ngaran kalam kitu ngalogat nya. Kita apakeun al abdu nyaeta lapad. Ai lapad teh naon? Al abdu huwa as-sautu mustamilu ala badi hurufil hijaiyati. Tadi geus dibahas ari ngaran lapad teh nyaeta suara anu ngurung kana salah sahijina huruf hijaiyah anu 28. Jadi lamun lain huruf hijaiyah eta teu kaasup kana kalam. Itu intina mah tulisan-tulisan atawa angka-angka tah eta teh teu kaasup kana kalam. Eta mah sabab lah angka-angka anu eta mah lain huruf hijaiyah anu disebut kalam di dia mah kudu huruf hijaiyah kudu lapad teh. Anu kaduana ngaran kalam teh kudu lapad kudu murakab. Naon atuh ai murakab teh? Di dia aya di tengah dituliskeun ya. Wa murakabu ma tarokaba min kalimataini paksaro kakoma zaidun ari ngaran murakab teh eta perkara kalimah anu tersusun tina dua kalimah atawa leuwih loba. Jadi tersusun tina dua kalimah contohna saperti lapad koma zaidun tersusun dua kalimah atawa leuwih koma zaidun mana tadi teh. Koma geus nangtung tah ieu contohna nya. Koma zaidun koma geus nangtung sa zaidun mang zaid. Tah
di dia teh 2 kalimat kayak lapad koma kadua lapad jaidun. Murokab ieu tersusun 2 kalimat kayak kalimah koma kalimah fiil. Fiil madi anu kadua na jaidun jadi fa'il kalimahna isim kayak dibahas di hareup dina jurumiyah aya fiil aya fa'il gitu nya. Jadi inti nama tersusun tina 2 kalimat atawa leuwih eta ngaran lapad ngaran kalam. Nu kahiji lapad anu kaduana murokab. Ieu ge lapad tah koma jaidun ge lapad kan? Qaf huruf hijaiyah, mim huruf hijaiyah, jai huruf hijaiyah, ya huruf hijaiyah, dal huruf hijaiyah. Berarti ya teh geus lapad. Benar. Tersusun tina 2 kalimat. Koma kalimah fiil, jaidun kalimah fa'il, 2 kalimat. Tah eta contoh nu murokab. Tuluy mufid, al mufidu naon mufid teh nu katilu teh? Wa mufidu ma afada faidatan yasunu sukutu minal mutakalimi wa sami'a alaiha. Ari ngaran mufid teh nyaeta perkara anu mere faedah anu alus keur anu ngomong. Jadi alus anu ngomongna minal mutakalimi wa sami'a jeung anu ngadenge. Jadi antara omongan anu ngomong jeung anu ngadenge teh pertanyaan deui gitu. Jadi omonganna teh jelas mere faedah teh. Lamun anu teu jelas contohna kumaha omongan anu teu jelas contohna di dieu lapad wa in koma jaidun tawa in koma jaidun. Tah ieu omongan contoh omongan anu teu jelas. Wa in koma jaidun anu hartina teh kan in koma lamun mah nangtung sa jaidun mang jaid pan teu geus tah carita teh. In koma jaidun lamun mah nangtung mang jaid. Naon batur teh pasti nanya deui naon lamun nangtung mang jaid gitu kan? Tah eta berarti salah satu contoh anu teu jelas, teu mufid. Tah ieu teh lamun cek jurumiyah mah can kasebut kalam anu sampurna gitu. Sedangkan ngaran kalam teh kudu mufid, artina mere faedah. Pasti kudu ditambahan ka dieuna teh. In koma jaidun koma amrun contohna. In koma lamun manangtung sa jaidun mang jaid, koma tah tangtu nangtung saha amrun mang amar. Tah eta contoh anu mufid gitu. Paham nya? Jadi naon lapad teh nu kahiji kudu hijaiyah. Huruf hijaiyah. Naon huruf hijaiyah teh? Alif, ba, ta, sa. Tah eta huruf hijaiyah teh kade teh nyaho di huruf hijaiyah. Sing poho. Jadi naon? Kahiji teh kudu lapad. Lapad teh nyaeta naon tadi teh huruf? Kudu huruf hijaiyah. Alif nepikeun ka ya. Nah, anu kaduana kudu murokab ngaran kalam teh. Naon murokab teh? Tersusun tina 2 kalimah atawa leuwih loba. Ingat-ingat nya, lapad kudu huruf hijaiyah, kudu salah sahijina suara anu ngurung huruf hijaiyah, murokab kudu tersusun tina 2 kalimah atawa loba, leuwih loba. Mufid hartina mere faedah. Jadi mere faedah itu kudu jelas omongana gitu. Wado bil wadin kopatna wado make wado teh tempat teh nyata bahasa Arab gitu. Wado di dieu. Jadi lamun aya suara misalkan suara gitar gitu tah, suara nakolan bangku tah eta mah lain kalam. Sabab suarana lain bahasa Arab gitu kan, lain kalam eta mah. Contohna itu suara manuk gitu tah, suara-suara anu bahasa urang kieu bahasa Sunda bahasa Indonesia ngobrol kieu teh eta mah lamun cek jurumiyah di dieu secara dasar teu disebutkeun kana kalam. Sabab wadona di dieu mah kalam teh kudu make bahasa Arab gitu. Jadi ngarti beunana mah kalam teh naon? Hah? Insyaallah da bari atuh. Kalam teh nyaeta suara nu kahiji teh kudu lapad, kudu murokab, kudu mufid, kudu wado. Ari ngaran kalam teh nyaeta lapad anu murokab, nyaeta lapad anu murokab, anu mufid anu wado. Lapad anu murokab, anu mufid anu wado gitu. Eta ngaran kalam. Geus dibahas tadi lapad teh naon, murokab teh naon, mufid teh naon. Tah kitu. Sakitu heula tong loba teuing. Isukan dites. Kudu nyaho kalam teh naon nya. Ingat-ingat kalam teh kudu lapad. Ngaran kalam teh eta huwa alabdu
al murakabu al mufidu bil wadi tah gitu ke di tesnya kudu apal isukan yang ngaran kalam ke itu apalkeun logatan anak wallahu a'lam bishawab.